aing anjing ditawat tanggal lagi ku aing anjing goblok teh bisa ku aing anjing Aing tuh aing kembali pulang jalan-jalan di Jakarta. Apal mana Jakarta? dulu itu Bekasi. Aing ke Jakarta kan ke Jakarta teh lewat jalan puncak Jalannya tening nanyak, belok mudun, nanyak belok mudun. Nah kan di sisi nanti orang teh di sekitar kiri kanan teh pemandangan hungkul. Kebon teh nu hejo. Endah cenanya. Tangkalan tangkal pinus jalangkung indah weh. Kulantaran aingnya jelema teh penasaran jatuh. Bukakeun ku aing kaca mobil teh, kaca jendela mobil. Nah ya angin. Lolo aing sakit tah luak-lieukeun nyari pemandangan dah yang ningali teh penasaran. Berenang teu nyadar aing aya mobil bus deui nyalip ti tukang teh mobil hiji deui. Nyalip. Aing kasabet meureun sirah kitu tah. Anjing. Pokona mah aing sadar-sadar rek nyisiran deui mah na kaca eunteung anjing sirah aing ka mana cenah. Alah, geuning eta aya keneh sirah mana? Aya teh ku aing teh ditamang oleh ditamang neangankeun mang nyokotkeun ka ditu. Oh itu ini. Malah mun cek mang oleh teh anjing nu lieur teh kapanggih aing teh neangan sirah teh. Eta ge cenah kapanggih tina luhur tangka cemara tina pucukna. Untung teu ku heulang oge. Mantap teh. Mang. Gali aing jadi cair anjing. Teh naon sia teh meuni asara riweuh pisan kobra. Sia teh cair we alabatan batu es. Iya mang uing cair tina toge 4 angka ieu. Tenang mang, hayang naon kuing disawer ieu, hayang kopi, hayang rokok, hayang ngamicet. Eta si kobra leutik-leutik keneh apa ngamicet. Apa atuh mang eta mang micet teh ieu peragi lalaki ieu anu geus ngabatu, anu geus ngejang lapu. Sia goblok ngomong teh juga kos anu wae sia mah ngomong teh anjing. Jajar sia mah kitu geura nogel deui kahed Ayeuna tuh uing ngerek masangkeun nu jam 1 teh itu. Masang deui lah. Tenang ke tembus deui ku aing nyawakeun micet heuh. Aing beli teh ayo Pun nih eta budak segede kitu geus kana nogel apal micet. Budak zaman nama anjing power euy. Kayak naon motor teh kamari teh dina tanyakan teh jadi kurang tarik majuna. Sorana teh tarik deui. Moal ieu na logor kitu ngaplek euy. Jika nama ieu na ngaplek ye. Ieu jeung talina deui euy. Talina teh jigana kudu ka ditu tah. Ngaplek jika nama ieu na logor euy. Sorana jadi teu tarik deh. Yuh, kenaon ieu? Tok. Kenaon Ya, saya motor jadi kurang tarik sorana euy. Parah, acik. Ada tuh. Atuh kudu diomekeun kurang tarik mah bawa tuh ke bengkel nih mana teh. Tok panas puguh teu boga duit dibawa ka bengkel gitu lah, bingung aing teh euy. Kade bisi baud setepna logor atuh. Aya tanaga kurang mah. Baud step. Baud setepna sok. Itu belah itu stepna teh ngaplek goda teh logor. Bisi logor. Nya anjing bawa anjing. Itu solusi aku nih. Mang. Naon? Apa teh tempat apa nu alus teh? Aing geus masang nomor bubuk wae teh kemari nya. Ku aing didatangan di tapaan ku aing mang. Aing minta nomor duh. Ari sia menira riweuh anjing datang-datang nanyakeun tempat tapa sia mah. Emangna aing teh embah? Ya sia amun hayang tempat tapa anu cetu. Sia teh angan tangka jengkol anu badag. Tangka jengkol dilebak nu badag. Siap. Ngan syaratna sia ulah luak dieu. Pasti sia dibere ta nomor jitu teh dinya. Siap atuh mang ku aing ngajar. Jong. Tapa aing tuh ayo Power anjing budak leutik keneh geus masang. Pokoknya makan baik ke orang cailan cuman ngarakapokeun. Urang datangan di ditu urang daguan di ditu na tangka jengkol. Urang cailan pokona mah. Pokona mah cenah kapokeun nih. Tumaneun. Si kobra bakal ka dieu anjing ayeuna mah. Jika nama tuh yakin aing budak kitu bakal ka dieu gak kali susul geura. Siap-siap we mun datang Tuh cek
Mana itu tengah jengkol anjing teh. Iya. Lain goblok. Itu meureun tuh. Gede anjing. Iya anjing. Iya goblok, kagak oleh kepangi anjing. Untuk dicinta ulang putih Pak Ustaz. Kepangi tuh aing anjing. Assalamualaikum, Bah. Anjing, ini goblok datang nih si abah ini teh. Abi teh bade ka ditu bade ieu bah, pengen ke nomor. Rek minta nomor micet sia teh. Sanes bah abi teh ieu bah, pengen ke nomor di kanggo togel bah. 4 angka we bah, jangan kanggo jitu bah. Tenang ku aing dibere. Jogu siap pasangan ta nomorna. Genep 572 pasti tembus ya eta nomor. Siap bah, tuh nuhun bah atas impronya bah. Salam JP. Membuahkan hasil ya mah. Aduh. Masuk perangkap tuh. Makan besar ya mah ya. Aduh, aing teh sia-sia emang anjing. Tapa di si Mbah teh bakong nomor di si Mbah teh aduh. Tembus 4 angka jadi mangyawakeun micet ke Mang Manto anjing ya Bang. Lain toh nama parahnya. Asli Budak leutik teh anjing geus apa togel. Micet. Si kobra ge nih aing paur kan. Parah anu bingung ya teh. Urang sudah kapok. Mang. Anjing nuhun mang atas info nama. Aing anjing teh sia-sia betapa dia tangga jengkol teh. Tembus 4 angka da Bang. Lah, pira aku kobra. Asli aing tembus 4 angka anjing cair aing. Geus mah aing ngere kasih Mbah heula mang Ek mau sesajen aing mah roti Ayo isuk we tenang micet mah ku aing mang nyawakeun Ayo Pak kasih Mbah heula mah roti. Nah, wanto da mere nomor teh ngasal heuh. Nah, bisa beneran kitu. Heeh, nya nih amun apal beneran kitu ku aing di pasanganana kita. Heeh anjing. Mau dibikin kasih kobra nya. Urang we Heeh. Boga-boga meureun urang keur meuli eta nya. Micet. anjing. Moal dibayaran ku si kobra. Ayeuna mah to. Pasti si kobra bakal itu deui rajailan deui anjing tuh man. Aslina Makan sakapokeun we. Chance. Ya men. Aing mah roti anjing ya sup kemari anjing bedah tembus anjing nomor teh alus euy. Sugan ayeuna meunang deui atuh lah. Meh boga ajang nyewa micet jeung Mang Manto aduh ieu mah. Bah, ini aku datang bawa roti bah hadiah buat Mbah bah. Tadi JP bah, tembus 4 angkanya bah. Thank you bah. Najis roti hungkul mah. Engke aing ka beli ke. Atuh hayang naon nginumna bah? Kopi kayapi bah. Susu kun bima bah. Aing mah hayang dewegan minumna ge. 2 sia ngalah dewegan. Anjing baba. Ima anjing jurig degradasi bago. Tapi baik kita kemarin kita tembus 4 angka anjing. Bisa-bisa aing bisa menyewakeun micet isuk jeung Mang Manto euy. Siap bah ora bi ngalah heula ayeuna bah. Oh, enak mah to keun urang jailan anjing tuh man. Aslina anjing, urang sina jengkel enta budak tuh man. Leutik kana geus masang togel. Anjing kan bae ngara kapokeun. Heeh, bener anjing. Mana si anjing si kobra teh? Can datang wae nih, geus lila ieu teh. Oke, dagoan sakedeung da bakal datang deui kira. Tuh, anjing datang nih, Bang. Anjing, siap atur formasi nih. Bah, aing mau ayo bah, tugas bah, doh. Ya, 2 aing bah.
Tah bah nama aing geus moal bah dalugan teh bah. Nama uing minta nomor deui bah 4 angka bah. Sugan JP deui bah. Keulah banyak aing pulang ada haroti jeung dawegan teu udud atuh sebel aing anak muda. Aji gimana bapak minta ieu mah jurig teh anjing teh. Hayang rokok naon bah? Aing hayang rokok super anak muda. Oke bah, siap saya beli dulu bah rokok supernya bah. Oh, siom anjing aslina dawegan roti. Alah. Nah, nyakal ngadaguan kadenya. Nah, anjing kara ini teh. Keren bae lah sok hilangan aya lah. Kita buka heula eta na. Daweganana heeh. Siap. Buka eta daweganana tah. Siap toh. Yes, mantap ieu mah euy. Awas kana leungeun. Oh, kalem atuh aing jago kana mau kadawagan mah. Amis beureun euy aduh. Nah, gitu hasil. Rokona telat. Bong menang nipu. Bedogna diasa teu. Mani pas gitu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Make bismillah. Nah, bos. Aduh, mantap. Jeung roti. Roti na bos, roti. Nya emang euy. Asline Ngeunah ieu anjing mun makan besar ieu mah bos pokona mah. Dan ke rokok supernya. Lang tipu dewe eta budak eta antep anjing. Tina kapokeun pokona mah budak teh. Pokona mah urang tipu deui eta anjing si kobra. Can beak mah. Tuman anjing. Tuman budak sagede kieu mah tuh. Ngarah kapokeun pang-pangna mah. Enggak bisa kabawa jebrok pang-pangna mah. Amisnya roti ya. Ya kalau orang belah lah aja. Ya cina teh euy. Orang belah tenang. Hiji heula we toh. Hiji heula we. Aduh, anjing kakotoran bos. Mantap ieu mah. Di mana si jangkar kehed deui ngaranna euy? Mujana ieu kalapa euy, kehed bisa barang ngaranna jangkar kehed deui. Kalau datang gitu, hang sumut hasem ya. Aduh, Super yang ini. super mantap. Aduh. Mantap. Belah hiji tah. Turun. Belah deui lah. Anjing, datang tuh. Anjing. Tabrok. Mana ada dia tak kali kan? Tabrok. Ludes nih goblok. Baju di kelaparan nih anjing. Ludes goblok teh. Aduh, wae. Ih, ledis dogan ieu dulu. Roti ledis anjing ari kemang teh dilebok keplok teh naon juri. Make senok di anjing teh. Jelema goblok ieu. Aduh, bah pura bayar aku super telat bah. Aduh, bete si tetehna ieu bah, mani heula cenah bah. Ayeuna mah minta nomor dewe 4 angka bah. Jeung jam 1 ayeuna bah, duh. Tah ayeuna mah pasangan kumane 4736 anak muda dijamin bakal CP maneh eta. Siap bah, salam JP bah. Kela anak muda pengrusuh ini pangingetkeun heula rokona aing teu mawa korek anak muda. 2 batang seunutna. Anjing di duri di mana beda pisan goblok teh. Hayang 2 di anjing langsung kol. Tabah, geus bah. Anu urang masang bah. Udah super anjing. Aslina tau euy kurang ada harga ke anjing. Ayam itu budak jalan di bagus. Kan cing rada jauh heula. Antep. Geus makan kirian kitu mah. Mau kirian. Oh, yang udah lah urang kan. Ya cek
Asa di Hawaii ini, apal Hawaii mana? Aslina. Alah. Hawaii nu loba tanggal kalapa teh. Eta. Heeh, anjing angin ngageleber gitunya. Waduh super, aduh. Dewegan roti. Naon deui taker kita? Siga-siga nama to euy. Mie goreng di sanguan. Ayeuna teh. Heeh. Lah, sok tenang, anjing, engke urang goreng, peta sanguan. mie goreng jeung sangu-sanguna lah pokona mangke mah. Heeh. Bakal datang di situ euy. Bakal atuh budak kitu teh can beak mah. Penasarannya. Penasaran. Tok, anjing ngetenteng ya. Tuh. Nyumput deui man. Makasih wae nama. Tok, sian anjing. Aing deui nyumput deui wae giru. Bah, kumaha ieu nomor anjing teh maluluki ieu dah kahtuin anjing teh. Aing hayang meunang gitu goblok teh. Ayo susah aja noh yang halus super deh segala. Tadi mah aya nu kurang sasajena anak muda. Anjing hayo we sasaja nu bapak menta teh. Ari meunang kahtuin wae deuleuh teh. Hayang naon deui sok ayeuna, ku aing momoakeun. Awas mentuin deui. Cacag gua aing tanggalna anjing. Iya ayeuna kudu bawa mie goreng jeung sanguna. Harinya masih aya meunang. Yuk, udah ini. Sok ena mah ku aing momoakeun deui anjing. Awas ya mentuin deui bah ku aing sia. Dicacag gua aing tanggalna anjing modan teu hirup koplo. Yo pahami teh yo. Iya Naon si amangan hiji mie teh anak budak. Aing mah coba atuh hiji mah kudu 2 porsi bebal. dihakan ku aing bah da aing ge lapar atuh bah. Aduh rada berat mere nomorna ge ari sasajana rada kurang kieu mah anak muda. Tong bapak minta bah. Ayeuna mah aing minta lah nomor nu alus we na mah aing mah. Kayak mun JP deui mun tembus 4 angka ku aing beurah jeung mie 2 siki bah ku aing jeung warung-warung ge digubuk ka dieu bah dibeli ku aing bawa ku aing suka dieu bah. Baiklah anak muda, dengan berat hati aku kasih nomor 4813. Siap bah. Engke mun nyet nomor tembus deui bah ku aing mau makan bah 5 kardus bah. Buru adik turun nih ya. Mie datang, super ya kena buru turun. Alah, asa nara rimat ke tah, gitu lagi lah. Alah, buru aja ya. Mie datang, rokok aya kene. Mie nah hanya kal sikehet dengan merah hiji. Alah, mantap tuh ya mah euy kan bae hiji ge panai sangu. Beak duitna cenah dipake masang deui. Kan Abongan si bebal ya mah ampun. Sok wadahan tok aja Wadahan orang dahar ya mah aduh mantap ge ya budak ya. Aduh. Ngirim sangu segala ya Allah. Ditampi jang. Sing JP. Bisa lah Bismillahirrahmanirrahim. Manos. Asup pagong. 7 asup. 0 asup.
Anjing ka kosong deui wae bangsat. Naon ieu anjing. Sadol di soal bangsat. Anjing. Naon ieu bagong. Naon sia kobra kalau Iya. toleran teh nu balak kitu. Iya, mang anjing kalau di sedih wae anjing, mang aduh, kumaha ieu mang dari mah bisa menyewakeun mie cetung ge penting mang aduh. Cek aing ge kobra gablek duit mah ulah dipake masang togel sia teh. Lebok ku sia gablek duit mah. Kantun we hayu masang togel. Itu mang da wing mang si jeung ladang penghasilan mang tina togel teh. Geus sia teh ti ayeuna mah tong nogel wae sia teh si gelo Anjing da anjing sadol di bagong duit teh gablek anjing. pengokan iya ku aing anjing ditawat tanggal lagi ku aing anjing koplok teh tiktok ku aing anjing di koplok teh duit lebih anjing saldo koplok teh tawar ku aing tanggal anjing kumana naon bang mere nomornya kagak wae anjing teh tuwin we hayu koplok tawar ku aing Mana wa turun bah mere nomor jong wae anjing tuin hayo teh. Turun. Mere nomor jong wae koplok dituar wae. Turun. Mere jong nomor tu ai tadi ngomong teh. Ari ayeuna eueuh muncul tuar wae. Aya tukang nyat-nyat caru aya. Anjing kameramen mah jedog cek aing mah tong hayang nyat tuh. Nyuguh guys. Ning serap ge.